tah. Da pugu itu mah aya kulitan, aya talian itu mah. Nah, Ai eta ini aing sak. sok pikiran, ieu na awi. Iyalah, ameh jelas. Heeh, sok. Nya. Kumaha? Rumasa karena kesalahan. Iya teh da cekelana tuh. Oh, tuh hampur mun ku popolotot. Iya teh da ti dituna oge nyebutkeunana teh ieu teh anggur. Mana buncis nanti kudu digoreng meureun buncis mah. Ari sia. Naon? Kasenian cokolot angklung buncis Gusti. Aduh agung. Ih, amang aya menyeng teh sok goreng. Aduh, aing mah menyeng salah tuh popolotot. Salah kudu kumaha tuh? Udah tuh salah. Ieu sebut tadi sebut awi, enak sebut buncis. Buncis masuk diasakannya. Kayak nanya, urang anu bego apa manehna anu bego sih? Duanana ieu menyeangna teh Hah? bego. Hah? Duanana bego ieu mah. Kacek ieu mah gantengnya. Ganteng ieu mah. Anu nyebut ganteng eta mah mitnah. Cokolot teh. Udah lu sih saksina kolotna. Sok kumaha. Aya kasih aku Kang Tarompet. Ieu teh disebut kesina nangkung buncis sabanya. Wah, disokong eta mah beda disokong. Disokong eta. Lain disokong mah. Ayeuna manaon cirina sok cirina. Cirina. Bahan dasarna mah awi. Sok. Ngan urang teh jelas kudu pek cara bahasa legegna mah kudu salut lah. Salut kumaha? Cacakan awi bisa jadi kesenian. Kumaha maenkeun sok? Maenkeunna gampang-gampang maenkeunna, pan ieu teh dibentuk. Lamun pek di dapuran awi aya nu kieu jelas heran nya Kang nya. Dapuran awi da ieu teh awi jelas. Ulah panjang lebar jelaskeun ieu teh kaharti henteu. Ieu teh angklung buncisnya. Disebut angklung buncis pan. Di pelengkungan. Disorokan. Tapi ka ngahasilkeun sora. Hasilkeun sora ieu teh. Oh, kumaha? Geus teu pepeleukek geus nyalahkeun. Apa teu nyaho jelema teu nyaho ku tetelepa tuh kudu hayang nyaho apa nya? Atuh dengekeun heula di tadi tah. Atuh. Tah, ceuk kalau teh. Ngan hese dua leung. Hai. Tuh cek si Dede oge angklung cenah. Lain angklung tanggung cenah ge ngabodor ge tanggung geus burit. Telat datang oge tuh. Tah tuh. Sada, Bang. Oh, gitu. Kasada. Sarua cara maneh. Mung Uyan daek nya kana. Naon masang mung? Atuh cacak ku awit disebut kencleng. Rumasa henteu. Tuh masa meureun. Ya. Masa lah. Masa. Tegeun heula. Lain kencleng emang karena ieu kan nomor 1. Ieu mah sok dibawa ka mana oge. Celuk ngaledek emang. Oh, gitu. Tah, ieu teh kikieuan teh deumeureunana capeknya. Ieu teh cing hasilkeun duit teu? Teh nyahoeun si eta nya. Maknya nu kitu mending hasilkeun duit kumaha carana? Teh nyahoeun si eta. Henteu teu nyaho ieu mah. Kiwari tong boboro sampo digoreng jadi duit. Pogo tadi dahar eta mah tuh. Pan ieu ge leuwih-leuwih nikmatna. Apa nikmat cenah mana geuningan pahit? Lain masalah nikmat kitu lain. Bangun kasang panayagan asin. Ya lain. Kumaha tuh? Gitu maksudna. Kumaha? Lain dihakan gitu lain. Deng-jelengkeun ieu teu Tadengena. Sok ceuk sia Kang lagu oray-orayan di tarompetan ngeunaheun teu. Ulah peda hareup. Atuh ngareuneuhan ieu teh. Ngareuneuhan seueur ngareuneuhan. Maksudna eta hamperu atuh hamperu. Naon deui? Ai hamperu pahit teu? Hamperu pahit teu? Cangasaan. Tah pahit sarua cara ieu. Cara akang pahit hamperu teh. Sok ieu teh heulah ieu teh ngahasilkeun duit. Teu maneh mah kitu liciknya giliran rek dicarekan ngomongkeun malah ngose. Ya apa mung diledek teh pugu goreng atuh. Teh pugu goreng ngahasilkeun duit mah ieu teh. Saok di kumaha? Teh sabaraha kali cing ngahasilkeun duitna. Sabaraha kali? 5 kali sudah dibayar nawa. Sabaraha deui? Gratis. Itu buka KR tadi mangga mending gratis. Naon atuh? Ulah diomongkeun jeung nu boga KR. Kunaon? Boga pikiran. Anaya mah hayaham. Boga pikiran we parah atuh eta mah. Atuh. Manyake boga pikiran atuh matakan nganyuk oge teh bukan pikiran eta diomongkeun tong kapapanyangan. Ka itu bisa anu ngamek. Kemae ngamek oge. Bisa anu ngamek ka itu. Nah, kudu ngamek. Ya urang mah sugan jeung sugan ya ka hareup. Anu nganyuk mah tepuk tangannya. Hah? Nu nganyuk tepuk tangan teh.